Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Ada si Bubub lila kene gitu ya teh. Bub, lila kene teh Bub. Pak RT, keron ieu di dieu. Bu Erna iya biasa we Pak RT teh keur nungguan Neng Imas. Aduh, meni gaya gitu Pak RT. Emang ke mana ieu? Jeung nungguan Neng Imas sagala ada kedeknya. Ah, sanes Bu Erna emang bade milari domba ka Cimahi ya teh. Aduh, saya teh anu bade korban Pak RT. Meni gaya milari domba segala. Eta si Bubub cenah nyarios kamari ka Pak RT teh cenah menang arisan janten daripada CF artosna mending dikurbankeun gitu. Nah, emang cukup gitu? Da duit arisan mah ukur 500.000 ya? Emang cukup? Ya eta mah teh jeung Pak RT master ge tambahan gitu ku Pak RT sasana. Oh gitu, pantesan we atuh. Ngan meureun nambahna loba Pak RT teh ya? Ya lumayan we Bu Erna. Karek 3 juta 4 juta mah Pak RT tambahanna eta teh. Eta mah atuh lain nambahan Pak RT, tapi mang meulikeun ieu meuni tebalik si Imas. Nya so atuh ieu motor bayaran pake we. Har, nah jeung ditah make motor ieu teh. Apaan Pak RT teh ka Cimahi lain. Jadi pake motor BR-na ieu. Teu naon-naon BR-na mah sok mere injem kuncina di dinya. Nya ka Cimahi leumpang ieu. Mun kitu mah BR teh heula nya hayu ah. Nya bayarna nuhun. Ai Bu Erna sok repot-repot segalanya. Padahal pan Pak RT teh geus nyewa mobil itu dihareup. Bob, kamu masih lama henteu ieu teh. Aku meni geus jamurankeun nungguan kamu, Bob. Enggak, Bob, ini udah beres meni. Itu sabaran pisannya mani. Lain teu sabaran aku teh, Bob. Apan kita teh dek neangan domba lain. Bisi kabarangan, bisi nutup tokona. Jadi hayu atuh, kok cenah ada kurban. Ya udah, dah hayu indit meni. Kompen teh ya, kompen cenah. Komplain wae mana ah. Tadi teh hayu indit. Nyangas atuh hayu. Ini kotor kieu motor Bu Erna. Har. Nah jeung naik motor segala ieu teh. Aku cenah naik mobil. Aku cenah naik pick up. Naik motor atuh Bob lah, meni biar romantis, biar bisa dipeluk akunya gitu ayo. Aduh. Itu mana gitu. Kita nonton sama anak-anaknya meni tunang. Bilang aja we kamu mah malu Bob. Remat mantu. Malu. Kan ari ieu motor saha, Bob? Motor Bu Erna, Bob kamu nggak lihat ini buladi gini? Ini pasti motor Bu Erna, Bob. Ih, menepot pisan. Jangan tahu ya, Bob, aku geus teh kodeng. Kamu naon cenah? Belum main. Ningali domba gitu, Bob. Alah, sok malu-malu kamu mah Bob. Teh, ari mau peluk mah nyepeluk we, atuh jangan malu-malu ya. Har. Wah, cuma masuk gitu nih. Aku mah udah takut nih. Ini tuh mana nih ngomong wae tantenya. Ya jadi atuh matekna hayu atuh geura naik kamu teh lain cicing we di dinya. Hayu. Oh, nya. Meni, ampun atuh, Bob. Mau meluk dulu ini teh. Hah? Si Bob naon tante meni. Ya sok atuh. Kita tuh Bob. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bob. Aduh. Harum wangi udah berseri. Hari ini aku udah makan kari. Waktu ku kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil tentu. Hey, excuse me. Naon Ratna? Bisa nggak sih kalau lewatnya punten gitu atau permisi? Jangan main lewat aja, kayak hayam aja. Sok sembarangan tanya ai mami. Ibu haji disarwakeun jeung hayam meni teu euleum. Ya terus apa atuh? Kebo? Kamu itu kebo? Har, sok sembarangan deh nyebut ibu haji kebo meni. Naon cenahnya? Ya matahna atuh kamu teh. Kalau nggak mau disamain sama hayam, nggak mau disebut kebo, kalau lewatnya minimal punten gitu atau permisi gitu sepada nih gak ada adabnya pisan. Nah enggak satu jadi andai punten mangga telat punya juga. Har, kalau ngobrol ke naon, iya, minantu jeung mitoha.
Ini akur ketinggalan teh. Ini meni narajis teuing mama Neng. Ibu haji boga miantu setelan juga Elsi. Elsi ublag. Emang Ratna mau gitu punya mertua kayak King Kong gitu? Betul dari mana kamu Elsa ini teh? Geus dihareup Ratna mama Neng teh. Gejokon kupon kurban teh aja sobirin. Bu Haji, kurban teh tahun ayeuna. Nya kurban atuh mama Neng. Apan ibu haji mah beunghar ieu orang kaya. Cing, orang kaya teh kurban apa ini? Ratna pengen apal dah. Coba kurban apa dirimu ini? Nyak kurban sapi atuh Ratna mana teh apalan ibu haji mah tajir melintir ieu sapi lagi sapi limosin anu jeung Rapi Ahmad geuning jeung Irfan Hakim. Oh gitu. Atuh bareng kabagiannya orang-orang teh nya Ratna daging kurbanna karek 2 kilo ewang mah. Salah Elsa, harusnya 5 kilo ewang gak sih? Apa-apaan 2 kilo meni sedikit. Har, meni loba-loba teuing ya. Apaan kurban mah geus aya hitunganna teu meunang leuwih. Kumaha cenah? Iya Ratna juga tahu, tapi kan siapa tahu mau ini nambahin gitu di luar jatah kurban jadi beli daging buat nambahin gitu ya saya. Tapi nya bener Ratna, kan kudu loba sodakohnya jelema beunghar mah eta ge lamun beunghar gitu jelmana. Lamun teu mah jang naon sodako, jang manehna sorangan kitu mampu pan. Betul Elsa, ini mah khusus yang beunghar-beunghar aja. Yang ngebeunghar mah enggak diajarkan kan. Jadi kamu beunghar enggak ini teh? Haji? Nya beunghar atau mana teh Ratna ieu teh ketinggali emas Bu Haji ya kongkorong Ibu Haji bermata hungkul bermata permata hampura salah biasa orang kaya. Oh gitu, berarti kalau kayak gitu mah jatah kurban kita ditambahin dong ya kan Elsa ya? Kudu nama eta teh Ratna karek nambahan sakitu mah karena orang kaya masa kumahanya. Tapi dah mama Neng mah teh yakin ieu kurban kita yakin mama Neng mana? Har nah, jangan yakin segala iya mama Neng. Kudu yakin iya apaan Ibu Haji mah orang kaya jelema beunghar. Pokoknya namanya tinggalikeun ke Ibu Haji bakal kurban. Kurbanna sapi limosin dibere 5 kilo ewang. Tinggalikeun pokoknya mah tinggalikeunnya. Heug lah Bu Haji kada tinggalikeun aman pokoknya mah. Haji burung. Tapi Elsa, menurut kamu ya, dia bakal kurban gak sih? Biheung Ratna, tahun kemarin ge pan ngomongna teh kurban eta haji burung teh, tapi ting di mana kurbanna dateng ngabagi-bagi daging. Kitu we los, malah manehna ieu anu meminta daging, meminta kupon. Oh, berarti tadi teh dia cuma berbual aja gitu berbohong dia teh. Ya teuing tah apa Ratna berbohong teh nama manehna anu apa mah. Tapi jangan nama berbohong eta teh. Tapi Elsa ini Ratna ingin bertanya dengan serius. Kamu kok udah dapat ini sih kupon kurban? Kan masih hari Rabu kurbannya oge. Ya teuing atuh Ratna ngomong yang mentah apal ya. Tanyakeun we kanu ngabagi kupon atuh ke Haji Sobirin. Hayo Loh, kok malah pergi sih? Ratna kan juga pengen dapat kupon nih. Gimana sih Elsa sama ini pelit dah. Ratna lanjutin lagi aja. Wah, tuh kok kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil. Wow. Neng, ini cobaan. Enak tuh. Cing orang asaan. Ini pangset kia Jasmine. Maknya sih pangset. Ya Jasmine meni pangset pisan. Kamu dicobaan darat teh sih sampai dibikin kaneng milah. Pangset. Henteu, kan aku mah teu apa rasa-rasa jadi teu diasaan. Meni boga ide ti mana sih kamu masaknya dikitu-kitu meni. Halo. Ya, tina TikTok kan aku teh kayak pengen bereksperimen gitu. Jadi ini gimana mie-nya dong? Kayak jang kumaha. Dah harus aku kamu atuh menipan kamu anu masakna oge. Bu katinggalan lagi jika anu tengeuna kitu. Terus kan cuma mel ya. Jadi aku enggak mau. Ya enggak satu buang we lah nyeun dia anu anyar meni kitu ge hararese. Nyeun anu anyar kumaha ari kamu? Fan meuli mina ge kur hiji nu eta hungkul. Meni si Jasmine mah geus atuh eta mah dicuci we mie na bete pangset teuing terus endogan terus digoreng jadi mie dog. Buru. Kalian ukur ngeribut ke naon ini teh guys. Ica ieu mah mending ku angger ada tiba-tiba muncul teh dia. Teuing si Ica meni permisi eueuh naon jual we asup. Iya paling deh cuma udah permisi sama mama Neng. Jadi kalian ukur ngeribut ke naon ini teh guys. Eta si Jasmine masak mie tapi loba teuing juga nama uyahna meni pangset mah. Iya kan karena lagi eksperimen atau Neng meni jadi wajar ada pangset seetik mah. Kamu hayang Ica.
Amo, Ica mah udah makan dah. Soalnya pantai di Ica teh udah ngedate sama Kang Bandung. Aduh, ini gaya si Ica koneng maroneng, iya ngedate. Ngedate di mana kamu Ica? Pasti di tukang nasi padang 10.000-an ya. Masalah tidak ini. Bener Jasmine, kamu mah pinter Mending ngedate kamu mah di nasi padang Ica 10.000 deh. Minimal Ica kamu teh lamun ngedate di kafe gitu, di kafe estetik. Itu teh bare minimum Ica. Sebenarnya Ica teh diajak ke kafe sih, tapi Ica anu embung. Nah, embung nih. Aneh maneh mah diajak ke tempat alus teh embung Tapi lain embung sih sebenarnya mah. Terus naon atuh Ica? Untuk sebuah alamat di kafe mah jajana. Soalnya cok batur cina di kafe mah mahal hargana. Terus cina porsinya sautik jadi Ica mah embung. Mending nasi padang 10.000 subuh. Oh nya kan kau mah cocok lagi kanu tempat makan anu Portugal. Anu porsi tukang gali. Kan kau mah beteng badang. Tapi nih desrai. Terusnya guys dari Ica pas ngedate bere hadiahnya. Mana atuh hadiahnya ini teh cing aku ningali. Ini hadiah tuh sama Ica jangan dibuka soalnya Ica teh sengaja biar kita bukanya bersama-sama together forever kan kita bestie. So atuh Ica buka eta pasti istilah cangcut dah cek neng mah. Tuluy we gara kamu mah cangcut nih. Ya si Ica tuluy-tuluy yang diberi hadiah cangcut sih. Iya kan siapa tahu Jasmine sahanu apa? Kang Badru anu tahu nama Neng. Kan Kang Badru anu merenya. Gimana sih? Kalian mau meniru sepisan ini para omong teh. Jadi ini sama Ica dibuka jangan kadona. Ya buka atuh Ica kamu teh banyak henteu sok buru buka ayeuna nya. Ya udah atuh sama Ica buka ya guys. 1, 2, 3. Wow, isinya boneka guys. Meni so sweet Ica kamu diberi boneka. Abite ayeuna gaduh hiji boneka. Ini eta kata jadi sudah datang. Nah, itu mah bonekanya boneka Safi Ica. Sapi hidung caketrek gitu. Juga Kang Badru. Emang kunaon kitu Jasmine? Tapi asa aneh tuh sih, mainnya diberi boneka kabogo boneka sapi hidung. Pada lagi kayak boneka nate teddy bear gitu, Doraemon, SpongeBob ya. Sapi hidung ngerem nih. Aneh. Tapi kamu bener oke Min. Nah Ica diberi boneka bentuk sapinya. Mungkin karena Idul Adha gak sih? Jadi si Ica diberi boneka sapi, jadi kayak spesial gitu, khusus karena teh edisi hewan-hewan kurban juga nama kitu Ica. Tapi kamu benar oke sih Neng. Wow, Ica merasa istimewa ini mah. Dan merasa lapar Jasmine eta ya kan itu. Ya. Ya. Makasih Jasmine. Ica, tong didahar kamu teh. Pangset nyaho eta, pangset pisan bel. Tanah naon Neng, kan Ica mah kudu makan pangset kan Ica mah darah rendah. Jadi nggak ada pangset darah tinggi. Jasmine ya hati jadi. Nah, jeung teh jadi segala ini teh Ica. Pangset pisan Ica teh kuat. Mani terbalik tanya si Bubub. Manena anu nginjem, mas kudu anu ngebalikeun namun kecintaku mas geus dibanting da si Bubub. Capek aing mah tinggal di dia teu orang diantarkan. Kudu ka mana ieu Ibu Haji nginjem duit meni pusing pisan jang kurban. Har eta si Imas lain meni kebenaran. Imas. Hah? Ibu Haji. Ya oke ya emas langsung asup da. Imas. Ibu Haji perlu ieu teh ka maneh? Perlu naon eta Ibu Haji? Haji Nunung. Bejana kamari maneh menang arisan Imas. Bener henteu eta teh ieu? Bener kunaon kata eta Ibu Haji? Ieu mah kinjem duit jiga mah euy. Lamun ku Ibu Haji diinjem heula eta duit arisan, bae entong Imas. Tuh kan bener ya mah. Dagahan Imas pasti Ibu Haji teh ada kinjem duit. Kumaha Imas ya teh? Bisa henteu? Kadon ngalamun maneh? Emang Ibu Haji teh ada minjam sabaraha kita ya teh? Moal loba Ibu Haji mah nginjam lagi. Paling Ibu Haji mah nginjamna oge kabeh. Kumaha? Bisa henteu? Har. Moal loba teh kabeh gara
aku mah ya dasar burung ya mah. Emang nginjem duitnya jangan naon ya Bu Haji teh? Ah, ayo atuh Imas mana teh Ibu Haji teh aya urusan ieu mentak pinjem duit ka maneh teh mending loba tatenya teh anu. Ya bisa tuh Bu Haji. Kudu jelas ya urusanna. Jadi kata Imas bisa nginjem kan. Jadi kudu jelas lah. Gitu. Nih manehnya kudu jelas teh. Iya Ibu Haji teh ada kurban tapi duitnya teh kurang kena ya amet deui. Hatik deui. Nah emang kurangnya sabaraha gitu Bu Haji? Alah paling oge sabaraha ieu Mas da saeutik kurang lagi 20 jutaan gitu teng 22 juta. Hah? Bener, lebar-lebar teh Bu Haji. Beli mahal-mahal tuh. Nyapan Ibu Haji mah kurban lagi sapi Mas. Jadi hargana sakitu ieu maknya Ibu Haji kurban doma anu leutik meuni rek dikamanakeun harga diri Ibu Haji. Ah, karungan atuh Bu Haji meuni. Sakirana teu boga duit mah meuni antong lah tong kurban, tong maksakeun meuni. Naon cenanya? Harga diri waduh. Nyata bisa kitu atuh Imas. Pan Ibu Haji mah orang kaya ieu, orang terpandang jelema beunghar. Ya bisa-bisakeun atuh Bu Haji meuni. Teu boga duit loba gaya ada tantenya. Ah, meuni. Beurna ge nya Imas teh naon ngaranna teh? Eueuh duit sakitu mah. Har, maknya eueuh pan kamari menang arisan lain. Maknya teu boga duit ai maneh. Ya atuh arisan sabaraha Bu Haji? Pirage 500.000 maneh jauh ka 20 juta mah. Bareng ge pan duitna geus eueuh ieu ku Emas geus dibelikeun kana domba. Domba Garut. Har, nah kitu eta teh Imas. Lain bantuan heula Ibu Haji maneh teh riweuh-riweuh meuli domba ai maneh teh balik pisan. Har. Nya bae atuh kumaha Imas? Duit Imas. Nah Ibu Haji anu ngatur eta. Mani sombong Imas, mana mah karek boga duit sakitu ge geus kurban domba di milik kararagok aing mah. Dasar mana mah keur mah sombong teh miskin aing nih. Korea meninggal jelema kitu patut. Hari itu teu salah eta Bu Haji teh. Nyebut ka Imas miskin, manehna anu teu bisa kurban, manehna anu teu boga duit, manehna anu nginjem duit, tapi Imas anu disebut miskin meni dasar teh mah haji burung. Ah, liurna. Kemana menabrak? Nyatain berbohong teu nama harapna. Temanana hari ini aku makan kari. Kentil. Wow, ku hitung-hitung ada 5 balon udara. Wow.